Anu kan urang segala. Apa urang pangheulana ningali? Pangheulana urang, pangheulana. Hah, mana mah karek datang itu dia tuh urang pangheulana ningali ya. Ngaraweco ieu mah. Tong lo beja. Tong lo beja. Tenang we. Orang bagi dua. Tak ke abah tak goceng. Urang. Eta sabaraha duitna tinggal heula area tuh. Pangheulana manggih urang mah. Geus pirang-pirang. Mana nu paneuri teh ditu ka dieu ulah pangheulana ningali oge. Kitu urang mah kieu pangheulana manggih urang mah. Nah, jadi urang kabagian sakieu. Eta mah kumaha abah sebenarnya teh mah urang mah pangheulana manggih urang geus pirang-pirang dibere oge 5.000 eta. Apa kabagian ngerontok sagilang pangheulana pangheulana pulau kumaha mana mah paneuri datang oge urang pangheulana. Nah moal eta juga sama urang dari ka dieu. Hah? Lain di beja-beja lamun lawan teh sarua. Tong sok ceremeng jadi jelema mah. Dan teh sarua. Kan pangheulana manggih mah. Bapak mana paneuri urang pangheulana ningali dokter urang. Urang eueuh. Sok kitu ngaweco teh tong sok jelema omang di jelema mah. Di beja-beja kok anu masuk perantaran urang teu adil naon dibere sakieu. Heeh sabenerna teuing eta mah. Ya kabeh abis si aya nuduhkeun ka dieu rek dibejakeun si kakek anu manggih duit mah cerita ieu tong sok cerita jadi jelema mah teh mah kitu sapogo. Oh cekelan duit teh. Rek dibeja-beja ku urang si kakek nu manggih duit mah kitu. Tokot si kakek kitu duitna nu manggihna kitu. Heueuh teh kitu teh bener. Urang nu ningal pangheulana oge. Urang nu pangheulana. Mata dia 5.000 ke abah tah. Tong sok bawa angkong, hayu buru arek ka mana. Ah, coba teu cereg pisan. 5.000. Heeh, 5.000 eta mah cukup lah. Ambung urang kan mu cieun si setan manggihanana bisi tahan. Geus cocok sok bawa aja sih rek mantap-mantap ah imbung mah arek manggih. Di beja-beja kok anu masuk. Si kakek nu manggih duit teh kitu. Nah, aki-aki teh kitu, urang pangheulana manggih dibere 5.000 geus pirang-pirang teu eceug teh. Asa menyahoan saha wae nu nyusul, berarti teh abah rasakeun ku urang. Aing anu pangheulana ningali duit eta daha si kakek mak pangheulana. Paneuri manehanana urang anu mateunana, ku aing di beja-beja ayeuna bakal mur sok lah. Kapalang teuing ah. Si kakek kitu nu manggih duit teh. Geus lah. Geus kitu mah si kakek geus urang teu beunang ditaenkeun arek mantogan mantau.